jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan sih aun maneh ayeuna kulakan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimenangkeun ngabukak sanu ngawiridna sipulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cek tuan saya moal hasil datang ka paege sebab ngaran aing teu dipuah jadi bejakan hanya tuh kuat tuh aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek tuan saya wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah hadam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas kanya diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacet kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun dibukakeun ditutupkeun tah eta siga de aji cenah kula betilok ieu hade ge ulah sok dihadiahan nu salah ulah sok dihadiahan dupa geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunia ieu sadunia lain di urang bae dipuat bae teh Tuan Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh woh urang ayeuna ti jauh kene geus ngumpul nyahoan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap diaku bae diaku jagana pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ke tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtung ya mencarang kene kapal nyana jadi kenek apa Masya Allah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuhan Syekh teh dipuat kurang kumaha hararebatna nu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuhan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah anu teu wirid kadinya mah henteu tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir mukbabe sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta Tuhan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuhan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang mah nyaw aing nyaw kula teh baeulan mah teh hasana sobol ngadeng aing mah
Asyik aing tuh. Tapi ngirain sebeuh perasaan. Itu cara kita coba hadiahan pribados. Seble tau apa situ. Ayo begitu lah. Coba kayak hadiah aing ge. Oh, cek orang bener tanya. Nu geus ge lain deui. Asa ngeunaheun ngomong teh. Pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas. Cek orang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing geus kieu jigana. Aduh. Tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang. Kulantaran geus sababaraha taun ketenangan. Nyeriatan ka Tuhan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal. Teu kebal langsung bahas sebab hadirnya. Ji ulah saged hadir orang mamaca gitu tah. Kutub robbani walan terus kayak gitu nyana hadir bas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiberde tayang aing hadir cek eta kunaon pakai usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumaha gitu masyaallah karim. Aya jelema teu percaya ka kawalian Tuhan, saya teu percaya, aing teu percaya bae Abdul Qadir wali cekna. Sebab jana sok naik kuda, aju kuda nopang bagusna. Wali mah cenah cekna tilok naik numpang bagusna. Terus keur naik kuda gitu. Kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh? Tuhan, sogol teh teu percaya. Naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda untuk ditumpakan gitu. Cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda. Kula lamun teu karunya ka kuda, kula mau numpak kuda lempar. Karunya sih tumpakan berat teu. Nyana minta ditumpakan ku kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat bah nyok udah ngomong terpercaya mah hese terpercaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan wah nyoba bawaan nyatuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi itu nempel tak kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun yang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bede luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bede luhur kakarak ya percaya masyaallah kakarak percaya aja nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh set atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh ising geus numpak tancan unggal numpak kuda cek kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa mah aing waduh itu makan kutuan saya teka rasa naon kan heran entah kuda nu sejen hayang di sarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondo ya jakjana kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema na mah leutik atuh lah nyaho jakjana berat dosa meureun jakjana ieu kuda ge ngomong Masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasanya
lamun biasa baik tepati jeger tepati jeger hampang lamun komo biasa hampang itu kos keur hirup da baik. Nah hayangan kuda nu sejeng keke hayang ngomong ke Tuhan sekulah yang ditumpakan sekali becek genat teh tumpakan karunya teh akan ku sebab hayang jadi karunya tumpak karunya nya lagi usah disedwe ini tumpak tancah cak kuda entos masyaallah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lompat atuh janana embung milu atuh terus we ka ditu kuda tuh nyanaan. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid mah bari numpak himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanana teu diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dikahimarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu nya numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tonggong himar henteu atau pan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu. Satu ketika makan aya nu ngomong Tuhan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berat besi berateun himarna besi berateun pan meureun ditenden di dieu berat bakur. Ditenen di pundak atuh berat mah akur bae jadi dijadinya keneh teu cekeuna besi berateun ditenen di dieu mah teu kaharti cenah besi berateun kumaha aya ditenen di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akur berat mah henteu pan bisa henteu mun aya nyaho cekeuna kuari lamun ditenen di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenen di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha kitu teh lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun diteuneun di pundak kula atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjeung tuan panjeung tuan ge meureunnan akur berateun henteu pan bisa henteu pan kunaon mah teu nempel ka himar teu kaarti menyatu nempel ya yang dibuktikan kotek himar terus melurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sekian aja tah batak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna diteuneun di pundak di dieu sebab lawan kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka batur sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya. Gitulah wali Allah mentak harayang kadatangan ku wali Allah malantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan urang berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babaan nyana haju dek datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mau berkah di warung urut nyana we rokok
meuli lauk meuli naon candat can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu. Masya Allah, urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere. Kan aya jelema nu hayang mere, aya nu kapaksa mere, aya nu embung mere. Aya nu hayang mere mah keur mah aya, ajujanana hayang sugema perasaan aya. Aya anu datang culak cileuk, boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere, teu meunang ganjaran teh. Aya nu embung mere nyumput. Hei panai guru sia tayang lah bulan kamari datang ka dieu ju tayang kajen teu panggih jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah goyang. Jadi tenang, iza zukiratil auliya nazalatis sakinah, di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang. Boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami, Abu Bakar Shibli, Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri mereka nugus jelas tabah bu naon gitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeudaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ge datang sabaraha dengan muridna teh Noel deui kunaon capek tadi ge ulah milu sia teu ulah hayang milu ka ditu geus balik deui ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek bola jadi ribet geus atuh kieu batu ayo ya cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum kebal datang ke Cirebon datang itu cuma cendeta tadi berapa lempang lalu omong penting mah datang engke balik nanya mikiran balik balik dah gula dicekelan lima masing-masing balik nawa ada tapuara jasa Masya Allah karim temenang tak ilmu kitu digunakan lamun encan darurat ilmu kawalian temenang digunakan lamun encan darurat lamun memang capek nak karak setengah capek mal bisa tapi lamun capek bener-bener capek ya itu bisa dipaksakan kadili capek nak karak boh jang diri boh jang batur